Nyoreang mangsa katukang neng iya bageul geulis 25 tahun katukang ibu hidup dikersakeun ku Allah ngakandung hidup ibu hidup anu soleha estuni sabar nandangan mangrupa-rupa kanyeri ngarana ngandung ke karaos ku anjeun batur gening ayeuna hidup parantos sawawa 25 tahun yuswa hidup padahal asa cikene Pak Haji sareng Ibu Haji nu nungtun hidup ngudag-ngudag hidup nganganter hidup nepikeun ka hidup bisa maca bisa nulis bisa ngaji alhamdulillah anaki dina mangsana pageto hidup rek jatuh rami ibu hidup bisa keneh ngais hidup ku aisan anu pinuh ku kadeudeuh jeung kana pon kitu deui ramah hidup aya di payeuneun salira cari nangdak makan ku bagja masih bisa nyarengan anjeun tuang ramanya nak talita ieu ge ngandung sibul jeung siloka anu jadi kolot kanu jadi anak teu weleh-weleh mere pituduh jalan ka hadean Bapak Haji Dadan salira salaku imam di kulawarga ieu anu gaduh tanggal waler dunya akhirat ka tuang bojo oge tuang putra aranjeunna nu antang ka salira diniatan lillahi ta'ala ibadah ka Allah sejadikahkeun tuang putri mangga Bapak ngalengkah dapal sampean katuhu ti payun bari rekes ka Allah Gusti abdi niat sejak ibadah bade nikahkeun pun anak dinten ahad maka Pak Haji bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nyatakeun sadaya-daya Gusti maka Bapak Haji Dadan titis tulis tilahi kulak canggeng bagja diri qadarullah putri kakasih salira anu salami ieu sakitu dinangna nengme lirna geus endog beureum na kaneng dia teh geuning ayeuna bade aya nu mileuleheungkeun Pak bade dipihukum bade dipigarwa bade dipundut ti bapak bade dijantenkeun kakasih hatena Cep Abdul Malik Zakaria margi saupami bapa sareng ibu ridho Allah oge ridho ridallahi fi ridal walidain supados tuang putri ngemplong ramakna ikhlas nalupaskeunana mangga Bapak Haji Dadan cepengan ieu mikrofonna Teteh anakku papa dipicinta anakku papa dileletik dididik diasuh jeung si mama dina saat ieu papa di mama ridho lillahi ta'ala teteh ngalaksanakeun atanapi bade ngabah rumah tangga ridho lillahi ta'ala sekali deui ti bapa jeung mama teu aya sanes doa ti bapa jeung si mama mudah-mudahan teteh dina ngambah rumah tangga aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala
dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan tetap teteh berpegang teguh kanu maha kawasa panutan urang jadikan contoh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta suri taudalan dan kagak urang sadaya ikuti jejakna kalian mudah-mudahan teteh keluarga tetap aya dina ridho Allah lindungan Allah kalian aya dina syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitu beral di papapang jurung teteh ngarumah dan nambah rumah tangga sing aya dina katentreman kasejahteraan sakitu ridho lillahi ta'ala pamati Pak Neng Lia alhamdulillah ramah hidup parantos ridho ibu hidup oge parantos ikhlas da anjeunna emut kana takdir ti Allah tikawit hidup 120 dinten aya dina kandungan tuang ibu tos ditakdirkeun saha pijodoheun hidup ayeuna mah didoakeun we mudah-mudahan Cep Abdul Malik Zakaria tiasa jadi imam anu sae kamo salira tiasa ngatik ngadidik ngawarahas anjeun langkung sae agamana utamina mah da pisah kumaha ngeun ramah hidup ibu hidup melang lamun hidup kudu dihukum ku lalaki anu teu ngarti kana bag-bagan agama didoakeun bageun hidup gaduh caroge anu tiasa ngamuliakeun salira amin ya robbal alamin cepengan eta lilina ku bapa sareng ku ibu simbol yen bapa sareng ibu ikhlas ridho teu geuneuk teu maleumeuh estuni pinuh ku rasa syukur ka Allah diniatan ibadah ka Gusti bade nikahkeun salira ieu lilin ku bapa sareng ku ibu ditiup sasarengan bari dina manah tetep mateng ka Allah anu maha kun fayakun aoskeun bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar mangga Pak Haji sareng ibu bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar bral junjunan gerabiang si baca calik tiluan dina kursi neng dilahun ku bapa sareng ku ibu nu geulis ayeuna bade diecapkeun aisan melang nama melang ibu hidup teh melang nama melang ramah hidup teh saha anu tega jauh jeung jadi anak tapi sakali deui ieu takdir ti Allah geulis hidup ti kawin dinten Ahad gaduh kewajiban utama kedah bela kedah hormat kanu janten caroge margi kariduan Allah aya dina kariduan caroge hidup matak dina adat Sunda ayeuna hidup diecakkeun aisan ibu ramah hidup geus teu ngaboga-boga deui ka hidup tanggal waler hidup dunia akhiratna lungsur kanu janten caroge hidup ku ramah hidup ayeuna hidup rek diecakkeun aisan anaki bral gerabiang junjunan kaneng anu soleh sing seueur anu mikawelas sing seueur anu mikasih caroge neng sing nyaheun sami sapertos ibu ramah neng nyaah kate keluargana di ditu sing bisa narimakeun kaayaan neng insyaallah moal petot-petot Pak Haji sareng Ibu Haji ngadoakeun ka salira doana dikabul makbul ku Allah margi janji Allah doa induk jeung bapa lieur ibarat doa Rasul ka umatna pasti dijabah. Pak Haji mangga ngadengkeun ibu palidir diecangkeun diudar dilesotkeun aisanana bral junjunan dipihapekeun ka Allah anu maha kawasa di mana wae hidup ayana jeung caroge hidup mugia si papada asih makhluk Gusti kandung padanya keanjeun anu lungguh tipuh anda lebih tur soleha lungsur anak king parantos diecangkeun mangga lungsur paling ieu ibu ngageser bapak genekeun ibu paling tengah geulis mayun ka mamah sareng ka bapa rada mayun sakening di tengah cepengan panangan mamah sabelah ku hidup dipepereukeun cepengan panangan bapa cekat gelis tetep mamah tingali mamah kuneng
Ibu Haji anu sakitu sabarna nyarengan neng. Ibu Haji anu sakitu belakna ka neng. Komo nuju neng teu damang mah anjeunna cacap sawawengi teu kulem ti kawin rem magrib nepikeun ka jeung paripasana rek bedung subuh ngadeung-deung neng. Bari hate tagiwur sieun kitu sieun kieu. Bari teu puguh rarasaan sieun neng. Kumaha ibu hidup apal panjangna peuting bageut. Tetep ramah hidup anak tingali ramah hidup. Anjeunna insan aulia Allah anu gagah anu sakitu tanggal waler kasalira dunya akhirat. Tikawin hidup gubrang bedal ke alam dunia, hidup parantos dikenalkeun karena kalimat thayyibah. Cepil katuhuk neng di azanan, cepil kencak neng di komatan, di aalin di papatahan ikro abatasan nepikeun ka neng alhamdulillah. Pinter maca jeung ngaji. Tah ibu ramat neng anu ageng jasana kasalira. Moal aya neng nepikeun kadangan ayeuna bisa sukses saperti kieu. Lamun teu aya jasa anu jadi indung jeung bapa. Sakali rising emut geuris kasuksesan nu jadi anak 70% eta meunang ceurik getih nu jadi indung jeung bapa munajat ka Allah. Doana dikabul ku Allah. Dugikeun ka neng alhamdulillah salamet dugi ka yuswa 25 tahun ayeuna. Batak neng ieu geuris dangan ayeuna ulah indit tanpa pamit, galeos tanpa bebeja akan menjadi indung jeung bapa. Sok beta pangampurana bageur bisi hidup loba dosa. Sanajan indung jeung bapa geus lautan hampura, da puguh indung jeung bapa kanu jadi anak burung palu bedogna anak sorangan rek kitu rek kieu teu weleh indung jeung bapa ngusap dada. Minta pangampura ka Allah tina sagarupi dosa-dosa menjadi anak. Tapi lamun can ditobatan ku hidup pribadi bisi jadi tugul sirungan, bisi jadi tangkal supaan, bisi jadi hahalang lungsurna rahmat Allah. Tobatan di ayeuna geulis. Lajeng anu kadua nganuhunkeun ka aranjeunna duaan. Tadi parantos dilugikeun ku Al-Mukarram. Sanajan urang boga harta sadunya moal bisa ngulangkeun jasa kanu jadi indung jeung bapa. Hutang anu moal bisa kabayar kudu jadi anak, hutang anak kanu jadi indung jeung bapana. Iwal ti ku kasolehan neng. Anu pamungkas putut doana bageur yakinkeun diri. Kakuatan anu paling utama doa tinu jadi indung jeung bapa. Neng ieu anu bageur banget kendali sanjung ke dihapunten katuang rama katuang ibu bageur. Ya, hapunten sadaya kalepatan salami ieu atau seueur ngarepotkeun atau seueur nyisakeun sadayana luku abi lakukeun teu aya teh lintang kajabi hoyong di paparina karidoan ti mama sareng papa duana. Hapunten salami ieu teu aya tina diri abi nu tiasa janten kebanggaan mama sareng papa. Hapunten sadayana kalepatan. Hapunten teu aya sanes. Hapunten hatur nuhun anu sadayana nu atos di belakeun ka abi sadayana tinu materi tinu ilmu tinu sadayana nu atos dikorbankeun ka abi. Hatur nuhun. Mugi Allah Subhanahu wa taala mugi Allah Subhanahu wa taala ngabales karena segala kasayang mama sareng papa. Mugi kasayang sadayana anu atos di pasihan ka abi janten wasilah kanggo anjeun duanana
surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Supados tumatak janten kekeling kana manah mangawaler langsung ku salira Pak Haji naon rupi anu pantos didugikeun ku tuang putri mangga. Anak Kim Fahira anu ku papa dibicinta ame hidup tos mutarakeun naon rupiah anu cantik unek-unek oge anu janten mungkin disebut beban keur anjeun rehna tadi disebutkeun jadi ngariweuhkeun tapi ngarepotkeun kan jadi kolot mah teu aya istilahna repot teu aya istilahna dibeuratan kudu jadi anak tina segala rupa mung meureunnan keterbatasan kolot oh dina ngadidik dina materi itu ieu serba keterbatasan eta sawangsulna papa cek si mama ulah kurang dihapunten oge ku teteh tadi terus nyampaikeun minta hampura nya tantos salaku kolot salaku mama jeung papa taktu ridho lillahi ta'ala hapunten karena segala rupi anu jadi naon kalepatan tawar kasalahan kudu jadi kolot dari kolot mah soksanakan anak baungnya aku baungna bagernya aku bagerna teu aya hiji kolot anu teu nyaah ka jadi anakna ku kituna ayeuna hidup ada tambah rumah tangga prak papa ngalepaskeun ke teteh teu aya gantar kakaitan ke teteh ridho lillahi ta'ala sawangsuna papa oge hampura dina segala rupa kakurangan papa dina pendidikanana dina materina segala rupa papa kakurangan minta dibubarkeun oge ku teteh ayeuna mah teteh engke bakal aya anu tanggung jawab kanu jadi salaki pek papa didoakeun sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan pinuka keberkahan sakitu. Ibu Ramah hidup parantos ridho ikhlas ngalepaskeun hidup ayeuna urang silih lubarkeun meh teu aya gantar kakaitan rangkul cium galentoran Ibu Ramah hidup amitan ka aranjeunna duaan hidup bade balayar nyarengan tuang raka berhajujunan geramian hapunten Ibu Ramah hidup bageun bilih dina 12 kawajiban kolot kan jadi anak tetiasa kacumponan sadayana ku aranjeunna omah hidup ulah ngadakwa Ibu Ramah hidup jaga di akhirat Ibu Ramah hidup parantos bela ka anjeun parantos berusaha mapain kenumpang saya kaku hidup bageun buktos bakti hidup kanu jadi indung mangga ayeuna urang ngalaksanakeun naon anu disebat ngaras anu alit kelir bodas diamparkeun dina pangkonan salira dampal sampean tuang ibu angkat kana pangkonan salira mangga diusapan ku neng bari neng inget-inget dosa sabarakali neng nyentak mama sabarakali neng ngabohong ka mama sabarakali neng kantos dugikeun ka mama usap dadana neng irang liwantun kitu mangga istighfar ti luang sulan geulis menta hampura ka Allah anu Maha Ghafurur Rahim. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim
Astagfirullahaladzim. Allah Maha Ghafurur Rahim anaki. Allah pasti ngahampura ka anjeun da anjeun sakitu ikhlas dan bismillah ngahampura ka menjadi itu. Diwasuh ieu dampal sampean tuang ibu ku cai kaberkahan, cai kahuripan anu pinuh ku rupa-rupa kekembangan. Kembang malati lambang kasucian. Neng bade nikah omat kudu boga niat anu suci mung ukur hoyong ibadah ka Allah. Kembang eros lambang kajujuran. Omat ucap lampah rengkak paripola sing jujur luyukeun jeung tetekon agama oge dari gaman. Kembang kanana lambang katenangan. Lamun sagala rupa geus diniatan ibadah bari jeung laku lampah luyu jeung ajaran agama pon kitu dari gaman, insyaallah hate oge bakal tentrem jeung tenang. Segitan dampal sampean tuang ibu ku ieu lisah seugit. Tah ieu simpulna teh oge sing bisa nyelgitan kulawarga bageun, sing bisa ngangkat harkat darajat indung bapa, sing bisa nuntun aranjeunna duaan ka pantos surga ku kasolehan teh. Alhamdulillah ditakdirkeun teh digedekeun di lingkungan anu sae didikan agamana sing langkung sae bageun. Tadi tuang rama ngahareos kade salat eta anu langkung utama. Jalan ka surga kamu hidup ngabulumbung, asar hidup toat kanu janten caroge, ngalaksanakeun ajaran agama bari teu weleh ngadoakeun indung jeung bapa jeung kabeh baraya. Insyaallah pantos surga Allah bakal terbuka kamu salira. Ibu tuang putri nugikeun ka nyium dampal sampe tium ditium dijampekeun. Karena cepil tuang ibu tetehnya pisan ka mama, teteh deudeuh pisan ka mama. Doakeun tuang ibu panjang yuswa bageun sehat nyaah deudeuh ulang tarima kan ibu ka nu jadi indung jeung bapa mah keur araya keneh tos teu aya mah hidup batiahna. Ukur bisa ngagabrung tutumbul, ukur bisa ziarah kubur, teu aya tiasa dipasieun ka tuang ibu, ka tuang rama. Matak sakali deui beungpeung keur araya keneh indung jeung bapa, mulyakeun aranjeunna. Berikan kebahagiaan di sisa usia beliau sayang. Tar deui dicium ku ibu mangga. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minal mukhlisin. Robbi habli duriyatan thayyibah innahu samiul du'a. Amin. Gageser ka tuang rama bageun. Andung alit kelir koneng sumangga diamparkeun dina pangkonan salira. Dampal sampean tuang rama ditangguhkeun dina pangkonan salira. Tah dampal sampean ieu anu jadi saksi kumaha anjeunna ti hot handung hulu pet nyawa ceuk paribasana. Sautak saeutik rama hidup ngagunuk-gunuk harta banda, sangkan hidup lanceuk hidup adi hidup bisa sarua jeung batur. Sanajan tadi oge rama hidup paratos nguningakeun teu bisa leuwih ti kieu, tapi hidup kena syukur seueur keneh anu leuwih limpuh menan kahirupan urang. Ibu rama hidup paratos tanggal waler anak. Saupami teh aya kahayang-kahayang ning can kacumponan omat ulah ngarasulah sing pinuh rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lazzati. Di segitan dampal sampean tuang rama bageun. Nah, neng sing tiasa nyontoh kana katabahan katawakalan san kerja keras tuang rama. Neng dina mangsana ngalakonan hirup lamun magih tanyakan omat ulah ngarasulah sasarangan sareng tuang raka
kereuyeun dikreuh kalayan pinuh ngadoa isuk pageto pasti bakal mangih pudunan dina mangsa mangih pudunan omat ulah sagawaya ulah rasa maneh lantaran pasti oge bakal mangih tanyakan kitu jeung kitu kahirupan sapertos tuang rama sareng tuang ibu tabah dina ngalakonan sagala rupa kahirupan dugikeun ka anjeunna tiasa sapertos kieu bageun sing nyontok ka arjena dua anak gubrakeun mastaka kana pangkonan tuang rama manganya luluh bapak dugikeun ka sapertos kitu tuang putri kasalira Rama hidup cari nanda juuh cisoca pon kitu teh tuang ibu cimata anu jadi indung jeung bapak cimata anu pinuh ku doa anu bakal marengkeun seueuna neraka manggi anjeunna ridho ka anjeun bageun takeup sabelah deui Rama hidup bageun arna neng dicium ku bapak mangga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair amin. Aa Gifari ibu ngemutan kasalira dina salah sawios keterangan diuningakeun Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, milik siapakah anak laki-laki itu?" Rasul menjawab, "Milik ibunya, milik ibunya, milik ibunya." Sampai 3 kali Rasul mengatakan demikian. Ngemutan kasalira bageur putra pamanggen masa umurna milik tuang ibu. Dina hartos sanaos aa parantos gaduh bojo tapi kewajiban utama aa ka mama benten sareng istri margi neng mah atos bade nyarengan carogena tebih di mamah sareng ti bapa ku kituna gabrung aa bageur harewas ka aa titip mamah dingin bilih ibu Rama hidup galingkin panas tiris enjing pageto kedah getapan takeup sabelah deui aa bageun kateteh istrina aa tah ieu tos janten lanceuk hideung titipkeun mamah di dieu teteh gegentos nih teteh nu aya di dieu oma teteh titip ibu sareng bapak di dieu ka teteh disebatna hungkul ibu mertua tapi ieu tetep ibu Rama teh si bungsu banget jeung dulur patuturun sirah nya sok aya wae paceng kadan ibu silih rengan silih pasisirikan tapi da eta mah kakukur keur hidup aralin kabagjaan kamu nu jadi sepuh ningali hidup dulur petku hinis sagetih saturunan akur silih belaan kolot mah teu hayang dibere harta jeung banda satuntung boga tapi hayang ningali hidup balageur runtut raung silih belaan silih doakeun kebagjaan kamu anak cek gambrung mama sareng bapana ku opatan mangga neng di tengah paling ieu bagja pisan Pak Haji mangga teteh paling ieu dede bungsu paling ieu Masya Allah barakallah mudah-mudahan para putra-putra urang oge ibu sing alakur arageun pilihna luhur darajatna
tiasa ngangkat harkat darajat urang hidup bapana nuntun urang ka surga Allah. Amin. Ibu Haji sareng Bapak Haji oge mangga ngadeheus ka wargi-wargi nganuhunkeun ka aranjeunna parantos keur sasumpi ngaduakeun oge nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan sagala pihajat Bapak kali Ibu Haji aya dina pangijabah Allah sagala rupina lungsur langsung. Ibu bapak sepuh wargi sadayana hapunten Neng Fahira tiluhur sahibas rambut tihandap sahibas dampal bilih maklum bolon maklum budak teu acan gaduh lilingeran. Ibu bapak kantos kapetrik ati kasih manah ku cariosan Neng anu matang teu raos kana manah omah ulah janten gantar kakaitan. Ya Allah ya Rahman ya Karim lungsurkeun mang pirang-pirang kasayang kanggo calon panganten istri anu salehah Neng Fahira Jalil mugi daya pangumat lumungsur nyarangan lengkah ieu calon panganten mudah tangara kabagjaan dina rumah tangga. Mugi anjeunna sing mulia waluya bagja salawasi. Amin. Jamaah sasarengan mana? Ya Rasulullah ya Habibullah ya Dal Jalali wal Ikram ya Rasulullah.
mancur mancur banyu pang banyu hirup cai suci panglokat raga jeung sukma mugi ieu cai pangdoa tiasa malikeun reregeun kokotor jeung hahalang anu aya dina lahir batina neng Fahira calon panganten mugi anjeunna sing mulia waluya bagja salalawasna dirungrung asih Gusti dipikanya ku ilahi Robbi amin. Mangga Pak Haji dibagi-bagi ka ibu paling dia cenah abdi ditembak bakat punyaan cenah kanggo Fahira ya lebetan deui Pak Haji pestolna ku artos. Iya Bu, atas keni, da acan ke sakedap. Mangga kamari dieu cenah teh ieu oge. Pestolna mangga lebetan deui artos Pak Haji. Teu penasaran cenah. Eta Pak Haji nembakkeun artos 5.000-an ayeuna mah. Tembak deui Pak Haji tembak. Hebat kakek, luar biasa kreatif banget. Tembak lagi Pak Haji. Iya nih, kalau hadiahnya biasa dilironkan saat acaranya bunya. Ya, singgangna. Oh, masih nembak Pak Haji. Semangat dulu Bu Haji sakedapnya ke acara. Ayo Pak Haji. 2, siap. Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Tilu. Kade gebi. Iya, di ais neng. Iya siap. Iya, yuk, pandangan arah. Hiji 2 tilu. Iya Pak dia. Neng dadah. Allahumma sholli sasangan sadayana. Dadah rina masih. Ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kalian mengucapkan syukur alhamdulillah ka Gusti anu Maha Agung pitulung ti anjeunna sagala rumiyin tiasa lumangsung kalayan aya dina kalancaran prosesi upacara adat ngara sareng siraman Neng Fahira Jari Jalila anu dipandu ku simkuring lekasan kalayan aya dina kalancaran nah haturkeun nuhun ka pangersana Bapak Haji Dadan sareng Ibu Haja Dadan di Cibaduyut Bandung anu parantos ulem rini-rini warna gumelar Sumedang oge sagavia kuan kitu deui riati kehidupan Sumedang kanggo tiasa ngiring jabung tumalapung dina acara ieu wilujeng nu solehah Neng Fahira mugia hidup sing bagja salalawasna simkuring rini-rini undur pamit hapunten pilih aya hal-hal anu kirang sapagodos dina mana saur anu mawur peta anu temerenah rengkak paripola anu kirang sapagodos dina mana tawakub anu kasuhun ilali kofi amalillah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.